Brad, itu benar tangguban paruh aktif deh, iya nak. Cobaan itu telepon. Wah, urang teu boga kontakna itu nomor tangguban perahu. Kumaha teleponna? Heureuy atuh kehead. Imaneh. Alam dunia teh geus kolot gejual. Sewaktuna eling urang teh. Ka gunung ge geuningan araraktif. Can longsor mah. Tsunami, banjir itu di dieu. Keungnya Heeh. lain eta Brad mun keur aktif kitu gunung tangkuban parahu nang karakternya Anjing. beda merencangkeul Brad tiba heula nangkuban wae Sia gejual. Ninga caprak teh maneh. Henteu si teh tangkuban parahu mah keur aktif mah push up tangkuban parahu mah gejual. heueunya set Heueunya. kabayangnya inggung we eta Bandung mun keur push up Kumaha sia we. Baru balik ngobrol jeung maneh. Ampun teuing. Mang, aja teh puasa teh bocor wae kumanya Mang? Embung bocor. Saurna jam sabaraha maneh? Jam 3 kos batur sarua. Salah atuh. Tuh turutan si gejual. Saurna lohor. Jadi kuat nepian ka magrib deui. Ya. Serius Mang ieu aja mah. Oh serius anjir. Oh serius cenah ge. Lamun hayang mung bocor ye, cobaan gerakku combo dipit. Naon combo dipit Mang? Sok tek. Combo dipit eta pan anti bocor eta teh. Heueuh nya. Mama aja ge tara bocor Mang, mulian soptek bae. Cek urang oge nya. Aya deui anu leuwih HD eta combo dipit swing. Jadi tidak bocor ke samping. Wah eta leuwih HD eta. Makena dina naon Mang? Dina bahama ajaib. Kade tadi rapetkeun ka dieu. Guys. Kali-kali aing rempang teh nya. Kali-kali teu kali lieureun. Aing puas aja. Tak karasa rempang. Karasa ngobrol jeung rempang teh tan jieur kieu. Nya. Karasa. Puas. nah di urang iraha beungharnya Brad nya siga kieu we aing mah Anger geus ngeluh maneh. Rek kumaha beunghar atuh ai urang. Pagawean oge tungkrang tongkrong. Degla deglu. Dia tolomong sih teh. Jiga batur. Usaha hayang beunghar mah. Tong ngarep anjir orang mah beunghar. pan usaha mah usaha ya ge Brad kumaha ge diusahakeun anger eta gablek duit teu dina kieu mah kolot urang eta Brad salah doa baheulana Naon ai maneh. Make jeung jalahkeun ka kolot sagala si teh doraka babal. heuh dengan cek kolot baheula mun keur leutik maneh teh geura gede geura lumpat cenah ngobrolna kan kitu Naon hubunganna? Hah? heuh kan mun ngadoakeunana geura gede geura beunghar mah meureun beunghar Brad moal balangsa siga kieu urang teh Bersyukur si teh masih keneh daek kadoakeun kolot babal. Geura gede geura lumpat. lumpat tina Ayeuna geus gede maneh nya bisa lumpat maneh dina kanyataan hirup. Bisa lumpat maneh tina debt kolektor atuh. Si teh bersyukur si teh bener teu. bersyukur aya si kadinya mah ngan anger we da ucapan adalah doa Brad dan doa ge gak kitu Banget sia hurung. Ucapan adalah doa. Teu kabeh anjir ucapan dikobul. Walau oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, nuju naon Ujang? Ah, biasa we nuju nongkrong ki. Yos kiring calik. Mangga. Ya ki bade ka mana itu? Bade ka Banjar, Jang. Ka Banjar. Muhun. Aki di mana emang? Di Banjar. Mohon iya Banjar. Muhun. Aki sasab. Di Banjar bade ka Banjar. Muhun ira sasab itu Banjar. Mohon masih kena di Banjar pami bade ki atuh meureunan ka terminal sanes ka Walungan. Aya aki. Nah si ganutos tebi geuningan aki ieu. Di
Timbangan aki teh aya tujuan naon ieu teh? Angkat ti bumi ya, angkat ti bumi bade ka mana jeung tujuanna naon bade ka saha? Aki teh nyerian jang. Usaha. Ku incu. Teras kabur-kaburan ieu aki teh. Nya abur-aburan cek abi abur-aburan abi teh. Astagfirullahaladzim. Karunyanya guys ya. Tinggal banget lagi nepikeun ka geus peot kieu. Ampun teh watir. Emang kunaon ai aki kan nyerian ku incu kumaha ieu teh? Kieu jang cerita nama aki teh nuju mapa sisi jalan. Pas ngalangkungan bengkel. Terus? Aku ping pisan ku cepil aki teh nepi ka ayeuna oge. Neuteuli jang. Majakeun teh hayang ganti aki eta budak teh aya di bengkel hayang ganti aki. Ya, cek aing nepikeun kanu nyasab ka kamonesan mah anjir rarempag. Jelema teh apun ya eueuh nu sahulueun. Ki hayang ganti aki, incu aki teh eta maksudna aki motor meuleun ki. Anjir parah ieu. Mun lain aki-aki mah ieu da geus dikeuretan aya tinggal goblok lagi geus juga lapis legit anjir. Aing jo lain sore mana mau ke mana? Moal kumade. Agar aing ka Mang Darman ya, nilaian domba. Korea mah. Kaream kunaon? Aing teresep ke jelema eta. Resep kunaon? Pan dari orang Sunda mah ning identik ku heureuyna. Tamai nama di heureyan kamari kurang ngamuk, Bro. Emang di harian naon kemana? Pan main keur nimba. Kurang teh dijorokeun. Geus kana sumur. Anjing ngamuk ka aing. Parah. Parah anjing sia mah. Sian teu gablek kinten-kinten kehead. Kumaha lamun modar anjir? Parah anjir si ieu. Jual. Heureuy ge aya batasna jual. Dan nu kitu mah lain heureuy atuh. Udah dibantuan ieu kurang dihanyatkeun make tambang. Lain masalah ku parah anjir, lain masalah dibantuan ku dihanyatkeunana. Eta kabayang anjir lewang ka harap eta kana sumur. Jelema rek kumaha lain heureuy nu kitu mah jual. Ya, heureuy teh anu diwangku ku agama geura. Siapa siga Yahudi anjir heureuy teh sia mah. Parah anjir. Lain ai poe kamari ka mana maneh? Ku aing rek diajak lalajo bioskop anjir. Kemarin mandirisan orang paranas tiris sama Brad. Keluar imah pisan geus poe. Oh, penyakit dispenser eta mah. Ah, jadi penyakit dispenser. Aya, eta pan panas dingin. Bahaya teh nu kitu nya. Wah, ini mau bahaya nu kitu mah gampang kayak cager. Tinggal cabut teh nya, tinggal cocolok mah. Lain, yo anjing kamari aing. Pan aing teh lalajo pina Cirebon teh geuningan nya di bioskop teh. Aing penasaran tuh dah. Aing teu kuat jual. Balik aing setengah main film eta. Kok anjir. Serem anjir filmna jebat sadis, jebat tragis. Hah, pokoknya mah aing kamari merugi anjir lajo teh. Itu udah salah milih film dinya mah Brad. Kuna ulah pina Cirebon, pina Garut, jamin PK beres eta mah. Pina Garut cenah. Pina Garut mah film kieu teh kejual. Parah anjir si ieu. Ya, cek aing ge eureunnan si teh lajo film kieu teh. Kana awak matak muriang si teh. Komo jomblo kieu masih ka maneh. Eureunnan cek aing mah.